Muhammadunil Mu'tarifu nyatana Imam Muhammad kang banget ngaku bil auzari kalawan pirang-pirang dosa basorohu muga ningalieakeun hu ing Muhammad Allahu sapallahu yuba nafsi ing pirang-pirang aib deweke ya Muhammadun wa ja'alalan anda dikakeun ya Allah yaumahu ing dinane ya Muhammad khairon ing leuwih becik min amsi saking dina kamarine ya Muhammadun. Cepat iman cepat ngalap berkadang ngalugot ge. Alhamdulillah tawi jenis puji lillahi ku tetep kadue Allah kama yang bagi kaya oleh priyoga yamma ya hamdu lahu kadue Allah wassalatu lan utawi rahmat Allah wassalamu lan salam Allah ala sayyidina iku muga tetep ngatasi Gusti kita Muhammadin nyatane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lain ngatasi keluargane Kanjeng Nabi wasobi lan pirang-pirang sahabat Kanjeng Nabi ada kulli ma'lumin kalawan bing bilangan saban-saban kang den kinawuruh ilahu kadue Allah sekedar ngalebar kabehnya lamun dilugot kabeh kebel. Bismillahirrahmanirrahim ngamulayan kula dengan menyebut nama Allah Gusti Allah teh anu maparin nikmat pokok mana tah nikmat urang rek enggeus dijadikeun jelema eta teh nikmat pokok. Alhamdulillah dijadikeun jelema henteu dijadikeun embe. Alhamdulillah dijadikeun jelema henteu dijadikeun kebo. Sanajan kalakuan mah rada mirip. Alhamdulillah henteu dijadikeun monyet. Sanajan beungeut mah hampir mirip. Bayelah nikmat pokok. Alhamdulillah diberi iman Islam melalui nikmat iman Islam urang diberi kuat diuk nyang hareupan kitab. Melalui nikmat iman jeung Islam urang daek make kopiah. Melalui nikmat iman jeung Islam urang daek make samping. Melalui nikmat iman jeung Islam urang teh diberi kuat. Nah, diberi kuat diuk ngaji tah. Diberi kuat pakai sampingnya moji pakai samping. Alhamdulillah aya nikmat iman jeung Islam eta. Ar-Rahimi tur Gusti Allah anu mere lelembutna nikmat. Mana lelembutna nikmat ketika urang geus dibere beungeutna kasep jasa. Ketika urang geus dibere ceuli-ceulina awas jasa. Ketika geus dibere matana awas jasa taetalah nikmat Ar-Rahim. Ketika orang geus dibere iman imanna sangat luar biasa bertambahna nailah nikmat Ar-Rahim. Qalal fakiru bakal nyarios seseorang anu sangat butuh ka rahmat Allah anu seueur ngahampura. Saha ieu nu bakal ngomongna Muhammadunil Mu'tarifu nyaeta Imam Muhammad anu sangat mengaku. Imam Muhammad imah selain Nabi iki musonib ngarana Imam Muhammad rahimahullah imah rahimahullah. Lamun Kanjeng Nabi sallallahu, lamun ulama rahimahullah, lamun Abuya al-Maghfurlah, lamun jelema biasa almarhum, lamun Fir'aun laknatullah, lamun iblis laknatullah gitu aya julukan-julukanana. Lamun Mu'tazilah qabbahahumullah. Jadi aya tung-tung-tung-tung gelar-gelarna. Eta baik urang puyeng pannya. Awas we ulah nya ade. Bisi jelema biasa almarhum al-maghfur lah. Waduh. Bisi engke haolan kiai gede laknatullah cenah. Waduh. Awas kudu bisa nempatkeun. Kamari doang meureun rada ender. Nah, iya Imam Muhammad teh al-Mu'tarifu bil auzar. Imam Muhammad teh sangat mengakui rumasa loba dosa. Masya Allah, seorang ulama anu geus terkenal tetap sangat ngarumasa ku loba dosa. Ari urang, Masya Allah urang mah. Urang teh basarahullahu uyuba nafsi muga Gusti Allah nembongkeun ka Imam Muhammad kana kasalahan pribadina. Maksudna
ketika urang nyaho kesalahan urang tea leuleus hatena sehingga urang ngarasa salah. Pan jelema lobana tilok ngarasa salah karena henteu kadeuleu ku mata hatena. Nah iyalah matak didi ngadoa basarahullahu uyuba nafsih. Mudah-mudahan ditingalikeun celakna ka pribadina. Tah urang ge sarua mudah-mudahan kesalahan urang ulah dideleukeun ka batur tapi dideleukeun ka diri urang sehingga urang bisa berintrospeksi diri. Nah gitu. Wa ja'ala yaumahu khairan min amsi, jeung muga Gusti Allah ngajadikeun hari-harina leuwih bagus tibatan hari kamari. Sarua urang ge atuh nu ngajina hayang ngadoa urang ge embung eleseak. Mudah-mudahan urang ge sarua poe kuari dijadikeun poe anu sangat bagus daripada poe nu kamari. Kamari mah menang jatah ti pabrik goceng doang. Mudah-mudahan kuari mah ceban. Mudah-mudahan isuk nama 15. Gitu ngadoa. Alhamdulillah sadaya puji lillahi eta teh milik Allah. Puji eta ngalem kabagusan. Jadi puji teh kabagi opat, hiji puji kodim ala kodim, puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, puji hadis ala hadis. Dah eta opat. Kabeh ge boga Allah. Gusti Allah muji ka zatna sorangan, Gusti Allah muji ka hambana, hambana muji ka zat Allah, hambana muji ka hambana keneh. Eta kabeh ge jero-jerona milik Allah. Ceki Zaid kaki bakar, euy bakar sia teh ganteng amat, sia teh hebat amat, sia teh beunghar amat, sia teh bager amat. Eta kabeh ge pujian boga Allah. Nu mantak urang ketika dipuji ulah lepas tina alhamdulillah. Alhamdulillah tuh bari teu ngarti artina naon. Alhamdulillah. Alhamdulillah aing teh. Nah, wassalatu wassalamu ari rahmat Allah anu dibarengkeun ku ngagungkeun. Emang aya rahmat anu teu digagungkeun? Aya kasih sayang Allah dibere ka makhlukna tapi eta sungkunan. Mana? Tuh, jalma kafir beunghar. Eta teh kasih sayang Allah keneh. Dibere karunya, cuma eta mah karunyana berupa sungkunan. Nah ieu mah assalatu wassalamu muga rahmat Allah anu dibarengkeun ku ngagungkeun wassalamu jeung penghormatan ala sayyidina dilimpahkeun ka junjungan alam Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi jeung ka keluarga Kanjeng Nabi wa sahbihi jeung ka para sahabat Kanjeng Nabi adada kulli malum saloba-lobana perkara anu dikanyahokeun ku Allah. Makaning loba jasa tah sakitu. Amma ba'du adapun setelah ngucapkeun hamdalah sholawat sinareng salam fahadza syarhun maka ieu teh syarah eta penjelasan tolabahu minni ba'dul muhibbin geus menta sawareh dulur anu cinta kakula anu resep kakula hayang pang tuliskeun syarah. Coba ge tuliskeun syarah rada teka harti lamun teu dibere penjelasan eta kitab. Matak ieu ki musonif aya nu menta. Aya nu menta. Wari ge sarua aya nu menta ye, Mang Oji menta cenah. Nah, nyarahan ka mana? Ala risalatil muta'alliqah. Nyarahan kitab leutik, kitab ipis maksudna mah. Kitab ipis anu berhubungan jeung urusan suami istri, urusan rumah tangga. Anu mana ieu kitab ge dikarang ku sawareh ulama anu nganasehatan. Wa samaituha ngangaranan kula ieu kana ieu kitab teh Uqudal Lujaini. Nyaeta kana kitab Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zaujain dina nerangkeun hak-hak pamajikan jeung salaki. Ke aya hak salaki, aya hak awewe.
awewe teh berhak kudu dikieukeun, lalaki teh berhak kudu dikieukeun, tah aya hak-hakna. Nah aya engke dihareup ieu mah karek mulai. Wa arju minallahi ta'ala jeung kula ngarep-ngarep ka Gusti Allah al-i'anata menta pitulung wal ikhlaso menta diberi ikhlas tah urang ge sarua anu ngajina menta pitulung supaya daek ngaji wal ikhlaso menta tulung supaya ngajina ikhlas supaya ikhlas ngajina hese lamun teu ikhlas mah ai kapaksa mah berat. Wal qabula sanggeusna ikhlas diamalkeun wal qabula menta ditarima ku Gusti Allah sanggeusna ditarima wan naf'a menta dimanfaatkeun ieu kitab tah urang ge ngajina menta dimanfaatkeun ketika urang ngaji dibere manfaat bijahi sayyidina melalui pelantara keagungan kanjeng Nabi urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi jeung para istri kanjeng Nabi wa dzurriyyati jeung turunan kanjeng Nabi wa hizbihi jeung bala tentara kanjeng Nabi wa ahdaitu dzalika lil walidain jeung ki musonib ngahadiahkeun ieu kitab pikeun indung bapana tah urang ge lamun migawe amal ibadah ulah poho niatan hadiahan pikeun indung kolot nunggeus maot sarua lain indung kolot be atuh babaturan nunggeus eueuh sarua diniatan mah jadi ieu kos model ngaji aing ngaji ganjarana pikeun indung bapa nunggeus eueuh aing ngaji ganjarana pikeun dulur nunggeus eueuh eta nyampe lain maca Quran bae lain sarua pokona mah amal kabagusan teh tuh asal ulah ngajajal kieu be kula main FF pikeun indung bapa ulah ulah eta bahaya eta bisi seuneu malulu nu datangna awas awas bisi dikiriman doang nawa itu FF pikeun indung bapa kolot awas ya ta nu mantak didinya lah peran kolot ngadidik anak supaya jadi jelema soleh teh kos kitu babalikna engke ketika di akhirat anak soleh migawe amil kabagusan teh atuh datang gitu lamun anak mah teu kudu diniatan ge atuh jadi langsung kakirim ka kolot sebab naon anak eta sababiah kolot eta sababiah ayana anak gitu. Rojian emang bener tuh ngaran Roji eta anu diarep-arep emang sangat diarep-arep Mang Oji mah lamun eueuh Mang Oji itu entar rame ya eueuh jang iya peran utama Rojian bari ngarep-ngarep minallahi ta'ala ti Gusti Allah gufrona dzunubihima menta dihampura dosa indung bapa wartifa inda rojatihima menta diluhurkeun derajatna indung bapa nah iyalah ngeunahna boga anak soleh teh ketika geus jadi selalu menyertakan doa kepada orang tua nah iya kuari mah moal karasa moal didoakeun sakumaha didoakeunage moal karasa diberi duit 1 juta karasa di dunia mah moal karasa di akhirateun mah ke di akhirat karak oh masya Allah kaduhung aing hayang balik deui boga anak soleh ketika di akhirat kaduhung aing baheula henteu masantrenkeun anak tah eta kaduhung nama tak ieu urang kudu daek ngaji ngabahagiakeun kolot lain ngabahagiakeun di dieu tapi ngabahagiakeun di akhirat ngan kadang-kadang jalma soleh mah ulah-ulah di akhiratna di dunia ge geus nyieun bahagia kolot gitu. Innahu ta'ala wasiul magfirah nu mantak kula wani menta supaya dihampura kajen paribasa kolot kula teh lain sasaha misalkan lantaran innahu ta'ala wasiul magfirah Allah mah lautan hampura yang penting mah asal ulah maling bae sebab lamun maling mah kudu menta hampura deui kanu dipalingna
Wa arhamur rahimin jeung Allah teh anu zat pangulas-ulasna pangkarunya-karunyana. Boga Allah. Hukumna ge boga Allah. Ulah ninjau tina hartana bae. Giliran ditampiling marahnya nah. Ditampiling kunaon sia marah tuh gerak Allah. Nah etalah encan mulai ya qalal musannifu syakarahu wallahu a'lamu bissawab.